Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina saestuna jalma-jalma ajromu anu lacut itu jalma-jalma itu aladina ka Abi Jahlin seperti Abu Jahal wanahwihi jeung saumpamana Abu Jahal. Jadi contoh jalma lacut teh seperti saha Abu Jahal jeung balad-baladna jeung CS-CS-na atawa jeung saumpamana walaupun teu CS-an jeung Abu Jahal. Saha saumpamana Abu Jahal anu kaasup jalma lacut teh contona teh seperti Walid bin Mughirah, Asi bin Wa'il. Ta ieu Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Asi bin Wa'il dan lain-lain adalah orang-orang kufar Mekah, kafir Mekah. Kufar teh jalma-jalma kafir. Ta eta teh contoh jalma anu lacut. Lanjut. Kanu eta bukti itu aladina ajromu minaladina amanu ti jalma-jalma anu ariman itu jalma-jalma ka Amarin seperti Mang Amar. Maksudna Amar bin Yasir. Wa Bilalin jeung Bilal. Wa nahwihima jeung saumpamana Amar. Mang Amar jeung Bilal. Yadahakuna eta sok jeung serikeun itu aladina ajromu istihzaan karana ngaguguyonkeun bihim ka aladina amanu. Jadi kieu ya depaja de alki. Allah teh dina ayat-ayat sebelumna teh ngajelaskeun kamuliaan jalma-jalma hade, jalma-jalma mukmin anu arasup surga. Daras teu? Tah saatos Allah ngabahas atawa ngajelaskeun kamuliaan jalma-jalma anu iman anu arasup surga, maka ayeuna mah Allah teh dina surat Al-Mutaffifin ayat 28 Allah ngajelaskeun nya Allah ngajelaskeun kejelekan-kejelekan jalma-jalma kafir ketika bertemu dengan orang-orang beriman. Naon sababna? Pangna Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun kejelekan-kejelekan orang kafir ketika bertemu dengan orang-orang beriman. Alasanana teh tasliyatan lil mukminin, memberikan kesabaran terhadap orang-orang yang beriman. Mun ceuk bahasa Sunda mah kieu, keun weh sing sabarnya jalma-jalma anu iman. Aranjeun teh lamun iman ka Allah Subhanahu wa taala bakal asup surga. Tapi aranjeun jalma-jalma anu iman tong patah hati. Terutama jalma-jalma anu iman zaman baheula seperti saha? Seperti Ammar bin Yasir jeung Bilal bin Rabah. Aranjeunna kan termasuk orang beriman. Ammar bin Yasir jeung Bilal bin Rabah teh. Ta eta Ammar bin Yasir jeung Bilal bin Rabah ketika papanggih jeung jalma-jalma kafir seperti Abu Jahal, jalma kafir teh sok diseungseurikeun ku orang kafir teh eta Ammar bin Yasir jeung Bilal bin Rabah teh. Ammar bin Yasir orang beriman, Bilal bin Rabah orang beriman. Saha wae Khobab bin Arad jeung Suhaib. Khobab bin Arad orang beriman, Suhaib orang beriman, tapi mereka teh fakir, miskin. Ammar bin Yasir miskin, Bilal bin Rabah miskin, Suhaib miskin, Khobab bin Arad miskin, tapi iman ka saha? Kalah ka diseungseun